Rese ditelepon ke salaki teh. Halo, Ari Embu di mana? Kok di Cianjur kunaon kitu? Lain sakalian pan isukan teh meureunnan pelantikan empap meureunannya. Kok nyarek make gamis? Tuh baju nu aya we pan loba. Atuh da sok tara ngarti sok kararago pangmerikeun we atuh. Mun teu batik ka meja nu kumaha we papantes empapnya. Ya geus atuh sok nanaon teh ganggu wae. Kade tong poho. Sok buru TF heula we. Kayak di TF nih sok riweuhnya. Cek! Mereka mana? Rek balanja Caji. Tumben bisa balanja. Biasanya lagi nganju. Hari ayam mah tara unyak anyuk abi mah. Menang Jakati saha eta bisa balanja. Gusti nu agung. Abi mah boga duitnya benang kuli nyetrika ti Haji Esi. Oh syukur atuh kitu mah. Cek! Naon deui Caji? Eta rek balanja ka mana? Ke warung hareup. Abi rek mi HP meuli beas. Meuli beas nu alus mah di Haji Ici Make apa? Haji Esi lamun nitah meuli beas ka abi sok kadinya. Oh pantes atuh da ucu meuli beas nu alus mah atuh teu mungkin. Tara abi mah tara meuli beas nu alus, sok meuli lagi nu pangmurahna. Nu aya kutuan lain. Eta nu pangmurahna mah. Nyakeun bae ucu mah mending kana meuli beas anu aya kutuan. Nah, Malah teu kudu meuli dengan sanguna. Cek Haji. Cek Haji nu bager nu geulis ka dieu gerak. Aya kaleresan pendak di dieu. Budak biasa riweuh. Tuh. Hayang naon ieu teh? Mobil. Ngoni sok popona peta teh Kan bae atuh udah budak hiji-hiji. Salah atuh da ngariweuna ka abi oge. 150 juta. 150 juta lu kamari ke can beres. Nya di sekalian. Kan can 1 miliar ieu. Nepi ka iraha ieu teh. Kira habis bulan lah. Habis bulannya. Nyaan. Soalnya simpap teu apaleun bisa kanyahoan. Oh, kan bae dinya kan reuncem. Kita kasih engko. Gandeng geus ngerakeun tinggal di dinya. Bae budak hiji-hijina. Ya tah jual kasih engko nu kamari atuh. Oh tapi da ngerakeun atuh di luar. Awas tepi ka akhir bulannya. Jangan tong apa beje. Nuhunnya Cik Haji. Dah Cek Haji. Udah jemuk. Kesel. Walah, beda hari orang kaya mah kasendok-sendok ikut emas. Ya nya atuh encan we mustu abi di emasan. Kita wae Cek Haji mah. Hebat ieu Haji, ari meser sendok ieu di mana? Hadir tong akan nanyakeun meser di mana. Dari bejaan oge cuma belum tentu mampu. Minimal meuli cicing lawe jiga abi. Dari hayang sendok jiga Cik Haji mah ngajual 5 euceuk belum tentu kapeser. Sok eno mik mam heula we ce. Abi mah kesal pisan si empap teh abi geus sakumaha kurang gaya kumaha eta abi teh geulis apa goreng teh sih? Geulis. Nah, atuh si empap teh mah sempurna nyari sempurna. Ieu teh kunaon deui? si empap teh mah embung nyagap-nyagap abi acan. Aing mah kesal kunaonnya biasana. Sabar, ngaranna lalaki mah kitu. Sok bosen ka pamajikan padahal erek hade goreng teh pamajikan anu ngabelaan. Keun bae abur ayeuna mah rek siga kitu oge katulah. Udah embung atuh si empap atuh hanya milik abi. Nah, Lapar, aing mah lapar. Aing wayak ieu boga hidung teh sugan aya pasakan eueuh aya we kalaparan. Ora sia ngaganikeun isuk-isuk teh nya. Ngaliweukeun teh sia mah. Mun bung diri weukeun tong boga budak. Udah boga budak teh hayang jiga sia, sia mah ngajis amit aing mah. Ieu teh lapar ujug teh ieu aing mah. Masak nu aya tahakan. Naon nu aya teh eueuh naon atuh pamulikeun roti. Ngaliweukeun wae tuh tuh. Tasya kan. Lila ih. Lila. Kalau dibiarkan kabe atuh jang kayak deui sia make isukan riweuh deui we. Lapar teh nih. Sia mah kos lauk au kaseubehan.